Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung tepang di sarang simpering lalu asal kota dina warta Sunda TV partos kajantenan wengi kamari hiji jalmi kaicalan motor di Jalan Sudirman nomor 134. Itu. Kanggo kronologi anu langkung jelas. Terus ayah. Saya rencangan abi di tempat kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng abi Randi Nur Qalbi Al Muharram. Di dia abi pendak sareng korban anu wengi kaicalan motor. Tadi kaicalan motor. Abi bade naros. Sana mina Membaca Kijaidan. di paling mana? Tivali Kidul. Oh, kidul. Ai cal motorna saberiji. Hiji A. Oh, hiji wae. Ai kejadianna pas nuju naon jam sabaraha gitu. Menuju saat lohor. Abi teh bobo. Tah pas bobo teh hilap motor teh pas di tengah keluar tidul taya. Jam 1-an. Oh, jam 1-an. Oh, nya tuh. Jadi ayeuna kumaha teh diproses ke polisi cenah? Entos anuju. Oh, kumaha sar polisina? Teh ditangkap can. Engke cenah anjing. Oh, anjing. Oh, engatnya pepeling kenge aranjeun sadayana upami bade salat tong nyanak motor, bisi motorna leungit. Alhamdulillah cenah ayeuna saur mangjidan ka meunang tes ka pendaknya Mang. Atas. Atas Hatur nuhun ka Hatur naon ka polisina dieuwekeun deui ka kersana Mang Galuh nuju di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu wae warta jasa disampaikan di simpering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.